Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45 proklamasi dibaca. 17 Agustus tahun 45 lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45 Rahaya mimiti bentar. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa masalah. Beda paham, beda kahayang, lobai suap numrek ngancurkan bangsa. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa kejadian. Sekaitu ribuan nyawa jadi tumbal pikeun utuhna negara. 17 Agustus tahun 45 urang wajib syukuran. 17 Agustus tahun 45 Indonesia masih ayah. Lain aya bejana we teuing hoak teuing bener. Loba warga negara asing anu geus asup ka negara urang. Kade alur rapatkeun barisan pikeun ngajaga negara. Ulah nepi ka negara urang jadi milik batur. Komo kudu ngalaman dijajah deui mah. Cukup ku kolot urang baheurana nu ripuh. Beurih lur. Hei, para jawar-jawara Sunda, geus waktuna anjeun nyaring. Tembongkeun wawanena anjeun. Sok gerah hudang, hudang. 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45 proklamasi dibaca. 17 Agustus tahun 45 lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45 Rahaya mimiti bentar. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa masalah. Beda paham, beda kahayang, lobai suap numrek ngancurkan bangsa. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa kejadian. Sekaitu ribuan nyawa jadi tumbal pikeun utuhna negara. 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45 proklamasi dibaca. 17 Agustus tahun 45 lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45 Rahaya mimiti bentar. 17 Agustus tahun 45 urang wajib syukuran. 17 Agustus tahun 45 Indonesia masih ayah.